Weh, di kamarana iya. Sekolah. Ayo sing paling ter sekolah mah. Ti imah jam maraha? Jam setengah Nepi ka sekolahan. Berarti 2 jam di jalan nepi ka sekolahan. Astagfirullahaladzim. Jalan age buruk kos kieu menganing perjalanan 2 jam ya anak pelajar. Bangun atuh ieu teh Kang Dedi, bangun jalan teh bangun. Ieu ge sarua Jawa Barat. Ulah lembur batur wae bangun teh. Ieu lembur sarua Jawa Barat Bogor. Oh. Jalan age buruk. Ieu teh lembur Cibuntu, Kang Dedi, lembur Cibuntu. Desa Leuwi Karet, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Di Kampung Cibuntu, Dusun 5, RT 2, RW 05. Tuh anak pelajar. Lempang. Timah jam genep. Nepi jam 8, 2 jam nepi ka sekolahan. Nganing terus tuh kieu tah. Jalan age buruk. Tadi na iya teh lamun cai caah berarti di dia teh henteu bisa lewat ieu tah. Kos kieu teh. Hayo. Tuh. Ke tengah jalan tuh. Sungai itu tuh. Ke tengah jalan. Pak, kemana Pak? Ke kantor. Tadi dia mah kos kieu tah ka kantor teh tah. Mawa bedog, mawa bedil.